ngarasa jadi Kyai, nu lain wali ngarasa wali. Belon. Jeung kanyahoan bae. Tuajen kukumaha ge kuanyahoan. Kajen teuing nya ngaku wali, ngaku noreka, tapi loba larangan-larangan nu kunyana ditabrak. Kanyahoan bae. Ta ieu mah deuk mindahkeun rasa, kebel-kebel lamun diulik dibere ku Allah. Pangkat karasulan teu bisa dikasab. Pangkat kanabian teu bisa dikasab. Tapi pangkat kawalian mah bisa dikasab. Urang mun hayang jadi wali bisa kawin heula. Oga anak awewe nikahkeun. Jadi wali mujbir. Hiji-hijina pangkat nu bisa dikasab, diusaha ialah wali. Lamun geus datang ka pangkat wali, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dunia leuwih-leuwih di akhirat. Eueuh kasieun wali mah sebab wauh jeung Allah. Kuari nyana berusaha lumpat menuju Allah disebut suluk. Lamun orang kuari lumpat menuju imah bupati gampang. Maka rekomendasi atau telepon ayo wauh mah perjalananna dek naik sepeda, naik motor, naik mobil asalnya ho alamatna. Deka imah bupati berangkat bisa. Make aturan birokrasi ngaranna. Deka Allah meleuwih-leuwih make carana. Allah selalu membuka pintuna untuk hamba-hambana anu datang. Lamun urang dek berangkat ka imah bupati kudu ninggalkeun imah urang. Berangkat make kostum anu layak deka panggih jeung bupati, layak deka panggih jeung gubernur, leuwih-leuwih jeung presiden. Ka Allah mah nu deuk ditinggalkeunna lain lembur. Tapi lamun deuk menuju Allah, nu ditinggalkeunana dunia, nu ditinggalkeunna makhluk, nu ditinggalkeun nafsu, nu ditinggalkeun setan. Cicing bae urang di imah eta ditinggalkeun ku urang usul ilallah. Urang lelumpangan ka mana-mana, ka gunung, ka leuweung, tapi eta nyangkut bae di jero hate moal usul-usul. Nu badak kos kitu mah tinggal bisa na jeung teu urang ngopenan hate. Ninggalkeun nu tadi. Mulai eueuh hiji wali anu henteu masantren heula eueuh. Ngaji maksudna. Moal kajen kumaha ge. Jelema tadina sakola bae kuari deuk ibadah ka Gusti Allah, henteu make perjalanan syariat teu ngaji teu masantren, tek-tek celi anjing. Celi anjing bae nu ditek-tek. Moal bisa. Tetep kudu masantren heula. Masantren ge lain masantren modern salap. Masantren salap ge nu kiaina lain di Golkar. Pancada ge kudu masantren be. Atuh padek ninggalkeun dunia, makhluk, nafsu jeung setan. Ente renung coba. Ente renung. Renungkeun sakedeung. Ketika jelema sakola masuk SD, SMP, SMA, tujuanana dunia jauh ke Allah. Ente asup sakola sanawiyah aliyah di pondok pesantren modern keur carita makrifat ieu mah. Lain keur carita urusan perbandingan ilmiah. Urusan makrifat ieu mah.
ente sekolah di Aliyah universitas tadi jero pondok pesantren modern datang ke kiamat mau jadi wali tanggung jawab mual bae. Sebab naon nu diarah dunia sedengkeun ilmu kewalian ninggalkeun dunia besi kurang jelas ka guru sanawiyah ka guru aliyah besi pajar ekstrim komo ka pendiri pondok pesantren dah cenah Ki Uci mah teh mah ekstrim disoekeun sungut sia ku aing moal jasa komo teh mah SMA kuliah di Trisakti di UGM di IPB geus moal jadi wali jasa cak aing moal kumaha lamun hajunya na bisa lain deui masalah pasti ngaji berarti kudu kembali ke salaf tetep bae didinya pusat ilmu kewalian wal bisa desa kal cenah aya nu tadina keluaran Al Azhar aja jadi wali berarti nyana make ilmu salaf teu menuntut kemungkinan nu tadina kuliah ki mufasir ge tadina kuliah dihukum tapi kan jadi model guari urusan jadi wali jeung teu tamah lain deui tapi nyana geus ninggalkeun urusan hukuman tuh kan Gus Dur kurang kumaha modern tapi model salafina nah kuari renungkeun saya tikeula coba cenah beureunanan anu jadi bupati mah bisa jadi wali ngising didinya mau bisa jadi gubernur hayang pondok bambu mas antren ada di ditu jadi presiden komo tapi jadi santri mah geus mulai aya di lingkungan wali wah cenah kiai kos kitu dengegan atuh ku cilisia sia mah sok aju wah-wahan bae emang sia mah dasarna ka aing kerja ilmu kawalian ekstrim mantak loba nu teu sanggup boro-boro ngalaksanakeun ngaji na bage teu sanggup ieu ge geus sabaraha ieu nu malundur ti majelis ieu ya aya lo cenah teu make manyareekanan aing bae momal ngaji aya nu kitu aya nu kajen mah cenah jarekanan ya yang nyoba teh aya nu ka situ aya nu kajen yang asal hadir bae lah jangan ngadengekeun aya nu kitu aing ngalaksanakeun mah marwal ieu ese mah kumaha gitu ieu asalnya ho bae heula asalnya ho seseorang mas antren dianterkeun ku bapakna datang ka pondok pesantren cicing perang di pondok teh perang nyana ninggalkeun indung ninggalkeun bapa makhluk nu paling deket jeung nyana ditinggalkeun ceurik bacerik nyana dulur nyana anu setiap saat nyana ulin mungkin jeung kakak mungkin jeung adik jeung alo ditinggalkeun babaturan nyana anu biasa samotor jeung ngopi bareng ngarokok nyana ninggalkeun babaturan lain teu berat kuari ninggalkeun pendidikan di luar ngaji tinggalkeun kabeh kampung halaman ditinggalkeun ku jana cicing di pondok pesantren geus sabaraha nu ditinggalkeun indung bapa adik kakak mamang ua tinggalkeun kabeh ku jana ande tolan babaturan kabeh kampung halaman tempat kelahiran ditinggalkeun tanya nek naon mana eta ninggalkeun eta ngaji ilmu Allah mulai raruntuh cenah sakola ge sarua ka Jogja ninggalkeun indung bapak ninggalkeun babaturan dan lain sebagainya motifna beda sia ka Jogja keur naon sakola aing maksudna sakola dunia akan ditunai ngaji di bupati gubernur minimal ya tukang korupsi lah dunia ninggalkeun akur motif lu beda
cicing di pondok pesantren perangnya nak mimiti ngabebetah awak masak kudu sorangan nyeseh kudu sorangan mantap di pondok pesantren anu ditampung cara pondok pesantren modern aya kantin dan lain sebagainya jauh ka jadi wali henteu jore ieu teh urusan pondok pesantren modern teh teu jore yang nuntut ilmu mah ngejar ilmiah atuh bisa bae tapi untuk jadi wali jawabanna ge geus teu kudu diomongkeun berarti boro-boro murid atuh guruna ge jauh kan berarti cak guru alias sial taki uci itu sial lu sial ka aing sial tapi budak di pondok pesantren mulai hanya demi untuk mengetahui syariat awalan indung bapak siap ditinggalkan adik kakak siap ditinggalkan keluarga sekitar ditinggalkan babaturan ditinggalkan tempat kelahiran ditinggalkan hanya untuk mengetahui ilmu Al-Quran mulia jasa pae sorga motif dadu beda mulai adaptasi nyana jung nyese sorangan prihatin kan dar masak sorangan kira-kira pasakeun nu babaturan dek jadi wali ge maling heula bajunya najan diseusean lu babaturan dipake ku jana emang gitu tipe wali mah jadi bebasan ngaranna nyana bebas maling lu paling ge bebas sia make baju aingnya kunaon tuh atuh sia ge kamari nu aing atuh beres geus santri teh kos kituan tah aju baju nu aing ka mana dijual ku aing pana teu dijual aing teu boga duit siapa pengen jual-jual bae tung tenang bae si jeung aing geus dijual ieu aing mah lain ngajual ojol jeung duit atuh masalah eta hirup santri teh kos kitu masyaallah wah sia guriling bae kurang diputer bae aing nenden rokok tapi eueuh ku aing sial bebeja tuh aing teh kapuyeng nangan rokok jasa lah diteuneun di jandela atuh sugan teh mah mal dirokok ku sia goblok sia ngan sakitu doang geus bae beres paling ge diancam deh awas ya gara meuli cap paling deui sia ku aing man palanga pulinga selalu aja lu paling deui gue eta kan saguru hiburan naon santri mah kos teh hiburan asup hati atuh teu sia kunaon sih cicing ditukangeun aing bae aing aya ngasaan rokok sering sapotong jeung aing ieu heula sia henteu geura sia bae heula dan sut panteungeun henteu ngarokok di tungguan gitu mah atuh teu geuna jaga rokok manungeunana masud cada Habib Rojak sut begitu di tungguan kos kitu mah teu geuna bangun bae kulantaran nya geus kita bae ya atuh ya geus sokot geus beres sering sapotong rokok santri eta kos kitu pokoknya mah hese nyaritakeun kahirupan santri mah loba nu bingung gas kueri mulai ngaji amil jurumiyah tanya sia maksudna ieu ngaji hayang ijazah ijazah di mana kiai na gitu bogaeun ijazah di mana nu mere ijazah atuh ti Gusti bae mah mulai tujuan geus mulia jasa tata dina mah rada aya salah hayang jadi kiai hayang jadi ustad tapi setelah kiai na ngabahas dina pengajian ikhlas ternyata ulah yang jadi usada yang jadi kiai kos itu mah kumaha Allah pengkolkeun awalna mah supaya jadi kiai cek bapana supaya jadi ustad supaya jadi kokolot lembur lah geus kos kitu masalah geus tapi setahun 2 tahunnya honyana dina bab ikhlas ulain kitu horeng mas santren mah ngaji be adapun nu ngajadikeun kikituan mah teh mah kumaha Gusti lempeng geus mulai geus setengah wali tanya nanti setengah wali ya Allah mulai kuari kejaran-kejaran ilmu amil jurumiyah sorot terus ngelal ngasal tiba-tiba narkib dan lain sebagainya kuari ngahartikeun yaqulu imriti alpiyah ngajilah johar maknun mantek mulai ngaji fikih fatul muin fatul wahab terus ngaji tafsir ngaji hadis dan lain sebagainya
naon maksudna hayang ijazah ente naon dia ngagali ilmu Allah piwalian geus mulai aya kuari geus mampu geus mampu ieu maca geus mampu ngahartikeun geus mampu maham geus mampu nyana geus ngaler ngidul mun cara alat bad dipetakeun ieu mubtada ieu khobar setiap mubtada kudu aya khobar setiap fiil kudu aya fa'il setiap syarat kudu aya jawab mulai di dieu oh ieu teh kalimat teh bentukna teh ieu teh bentukna teh kuliah oh ieu teh juz'iyah oh ieu teh qadiyah teh qadiyah kuliah oh ieu teh qadiyah juz'iyah dijadikeunlah kurang kieu lah cara nyokot hukum ieu teh kalimat umum ieu teh kalimat tanda-tanda kalimat umumna oh ieu teh aya ahli ta'rif kieu lah caritana ieu teh aya bahasa lauk mun aya bahasa lauk kieu lah ieu teh mun aya bahasa laula kieu lah mun aya bahasa laula ieu teh bahasa inama kieu lah bahasa inama oh geus tanda-tandana geus diayakeun jol bae istilah dina Fathul Muin Imam Zainuddin Malibari nyieun istilah-istilah mun ieu kapanggih jeung ieu lah jigna mun kapanggih kalimah ieu jeung kalimah ieu lah jigna aya deui istilah Fathul Wahab lamun ieu kalimah kapanggih jeung ieu kieu jigna ieu kalimah ieu kapanggih jeung kieu jigna satu-satuna kitab gabogaan istilah-istilah tertentu nyana geus bisa oh kapanggih kos kieu horeng Jamul Jawami'na kos kieu horeng Ghayatul Usul nata pinter nya teh waduh is hebat jasa kuari hayang ibadah ka Gusti Allah geus aya bahan coba polisi dek ibadah khusus maksudna coba abri coba PNS dek di mana horeng ulah ngahayal jadi wali nya mah ulah cek dina atuh henteu ieu atuh mabur sia ka ditu ieu mah keur carita wali mulai setiap jelema butuh ilmu Allah selalu ngayakeun guru nyana butuh ilmu thariqah aya guru mulai perjalanan menuju Allah hayang datang ke Allah supaya dibere ilmu mukasyafah ilmu hakikat mulai kuari ku guruna dibeat bener sia endeu ka Allah bener siap ninggalkeun makhluk dunia makhluk nafsu jeung setan siap digambar awak tek gitunya gambaranna mohon siapkeun ku maneh tujuan ka Allah mangga ieu wiridna zikir kieu carana napasna dan lain sebagainya ieu tahap awal ke tahap kedua ke tahap ketilu kieu maknana boleh mulai sing hade sia ka hidmat hiji we Allah nu dideuleu mangga berangkat adapun kegiatan sehari-hari mungkin bae dagang mungkin bae zahirna ieu mah mungkin bae ngawuruk ngajar zahir tapi hiji Allah mangga berangkat didinya lah mulai gangguan disebut awaid dunia makhluk nafsu jeung setan karena urang mah encan dipagahan ku guru teu nyaho gangguan-gangguanana atuh magol bae urang jelema di dieu endeu ka Cikupa kan lurus terus sesuai jeung aturan jalanna mulai di pasar kemis langsung ka Terep di Terep langsung ka pasir gadung terus langsung datang ka Cikupa teu badang mampir-mampir ieu ge deuk Allah sing hade dunia sing hade makhluk sing hade nafsu sing hade setan siap berangkat jana ka Allah perjalanan aya Golkar mampir Kiai ieu mah doana ti Pak Kiai maksudna kampanye terakhir Kiai mah kajian pertama mah teu kudu hadir ieu mah terakhir bae dijemput naik ke panggung terus Kiai ngadoa insyaallah lah adapun eta mah transportasina mah geus teu kudu dicaritakeun geus lah insyaallah lah Kiai butuh naon ieu butuh kendaraan geus pokona mah mio embung mio hayang Avanza oh gede teuing atuh Kiai teu bisa lah eta Avanza mah mulai tah jual beli
antara doa jeung apansa karena butuh partai siap nyana magol di dinya ndeka Allah magol di apansa magol sanajan nyana zikir la illallah gidogna datang ka puyang nyana illallah apansa magol di dinya jadi wusulna lain ilallah ila apansa kos gitulah deka Allah magolah di Golkar magolah di apansa magolah di Fortuner magolahnya na di P3 magolah di naon gara ngomong atuh ya magol ieu mah Golkar henteu apansa henteu pot mulus aya rangda jahe nggak SMS kajana Masya Allah kula mah pokokna mah kieu bae kiai nu penting kula mah dikawin bae karena aya anak ieu yatim teh mah deuk digilirna mah terserah kiai deuk saminggu sakali deuk sabulan sakali kula mah ridho lantaran kiai ge jelema lain jurig ajunnyanana bahenol nerkom atuh mulai ayalah hubungan asmara waduh jadilah dikawin ku nyana endek wusul ilallah kuari wusul ilal jahe ieu gangguan karana tuh ya jadi gangguan deka Allah teh mungkin bae ku baju, mungkin bae ku sapeda, mungkin bae ku motor, keur carita dunia. Mungkin bae ku mobil. Kuari makhluk, mungkin bae di jero hate teh aya pamajikan, mungkin bae di jero hate aya anak. Mungkin bae di jero hate teh aya jaringan-jaringan organisasi, jaringan-jaringan partai, tokoh organisasi dan lain sebagainya. Iyalah mampir di dinya nyana. Mal wusul ilallah. Hese lain hese deui. Mulai kuari nafsu, kade nafsu. Urang salat. Urang kudu boga pikiran. Hawa nafsu. Kade salat ku hawa ku nafsu atau ikhlas selalu. Jilain pagawean atah dek jadi wali teh. Mulai zikir hawa nafsu apa ente? Ku nafsu talain sia zikir. Berangkat urang silaturahmi hawa nafsu lain. Berangkat urang ngariung hawa nafsu lain. Ngaji hawa nafsu lain. Lamun urang hawa nafsu dunia geus henteu tadi makhluk geus henteu kuari ku hawa nafsu. Ujub di jina bakalna jeung aya ria. Awas sing hadeta. Nah ieu kuari urang merangan hawa nafsu. Mundahar hawa nafsu lain. Selalu terus ditafakuran ku urang. Urang dek berangkat ka mana hawa nafsu lain. Dek dahar hawa nafsu ta lain, dek sare hawa nafsu ta lain. Wah, terus-terusan ketika urang ngedeng dina anggel, ieu make anggel ku nafsu ta lain. Ketika urang di kasur ku nafsu ta lain. Wah, Masya Allah. Atuh lain lalaga, lain jadi wali babari mah atuh sia jadi wali kabeh. Wah, segasa. Masya Allah. Nginum, ketika orang nginum iku nafsu apa lagi? Ya Allah ya Rabbi. Urang mapan anggal teu cukup hiji. Anggal hiji pedek teh 2, 3. Yang disuku hiji, dicangkeng hiji. Boh budak. Raja koang-koang meweh tah mah. Nafsu. Iyalah. Mulai setan ngagoda. Urang teu nyaho ieu teh setan mana lain. Ketika orang geus belajar bakal jaho ieu setan ieu lain ieu setan ieu lain gangguan nu aya ka urang dibere nyaho urang ku Gusti Allah karena sesuai jeung tujuan urang deuk ka Allah. Nah urang berangkat dicicing bae di imah tetapi nu ditinggalkeun leuwih berat tibatan urang deuk ka Cikupa tibatan urang deuk ka Bandung. Urang deuk ka Bandung mah teu meunang mampir-mampir gampang
langsung ke Bandung tetapi ketika deka Allah Masya Allah Karim ulah ayah di jerohate dunia makhluk ngemantak lamun ayah jelema norekat suluk boga HP jawaban anak pokoknya asal kiai boga HP wah cenah kiai manya gitu be pokoknya sebab HP mah jaringan makhluk sedangkan orang titah keluar tina jaringan makhluk hiji be Allah dia tuh kumaha lamun geus bahasa kumaha kapan ka ditu nage teu meunang ayeuna kaifa tidak boleh Allah atuh kitu mah hese geus sia ulah ngomong jadi wali atuh geus bae jadi juri gatuh sia mah hese lain hese di asal jelema kiai boga HP geus jauh ka jadi wali